Bapak, ari ibu kita Kartini teh putri sejati, Putri Indonesia. harum namanya. Kartini ngaranna mah. Apaan Kartini mah ibu kita? Ibu kita. Ari eta harum saha atuh? Emang di mana ayah harumna ieu teh? Pan aya harum namanya cenah. Harum namanya. Mama pernah teu keur mandi ka banjur cai. Keur mandi ka banjur. Pan ari mandi mah meureunan di banjur cai, pirang kudu itu mandi. Lain bisi mama matara di banjur cai. Oh, penonton ka banjur cai tara mandina. Banjur cai tara cenah. Bapak, lebaran kamari mah Bapak asa teu ulin ka baturan Bapak anu di kidul? Hoream kapok Kapok kunaon? heuh eta kue anu disuguhkeunana ye. Muka kelarna Gusti nu Agung meuni hese ciga nu dielem, ciga nu ulah gitu dah. Kue pajangan meureun eta mah. Ya pas sore kieu angin gede asa tali kieu mah hayang kopi jeung udud. Terus? Heueuh atuh aya meureun duit mah keur meulina. Eueuh, boga beak tadi ku budak. Pirang oge goceng, tegede goceng. Lain masalah pira ge goceng. Usaha ge hanteu hayang kopi udud. Ini ka itu usaha yang kopi udud mah. Namprak we ka pamajikan. Pak, Mama rek nanya naonnya? Atuh sugan nu araneh wae aing mah. Poho deui. Dosa kakolot eta teh cokolot baheula oge. Oh heueuh. Ari ngorong sopana kunaonnya? Ku korek kuping atau sikat gigi? Sikat gigi korek kuping. Ku gantar. Kesel aing mah da, carita na we geus panen. Tahun harga beas masih kene wae naik. Ni riweuh, nu penting mah aya keur meulina ye. Ho mata ke ge keur meulina, pan saranganna pagaweana ge sare. Geus kembae teu kudu dipikiran. Da urang mah daharna oge sangu, dahar bea. Bapak, kemah peuting tong waka sarenya. Naha? Baturan heula Mama. Emang kunaon? Peuting Mama kasubuhnakeun ngimpi di udag-udag oray. Sieun ditungguan keneh ke peuting rek sare teh. Atuh da dina ngimpi eta mah. Da angel atuh da sieun. Ieu teh naon jadi paranas kieu aing mana ieu teh muncul. Lain ari mamah kunaon ciga nu eueuh gawe es dikanatarangkeun. Gering lain. Henteu. Tadi Mama nempo tatangga meuli motor anyar. Nah, mamahna jadi panas ieu teh. Wah edan. Bapak, ari hudang teh tosok berang-berang teuing gra. Kembae atuh sok riweuh. Cek kolot baheula ge yeuh lamun hudang beurang teh rejeki kaburu dipacok hayam. Nya moal atuh. Naha? Da ayeuna mah hayamna oge geus dijual kamari ku Bapak.